Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita ajuk itu astagfirullahaladzim. 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 Mana? Pet. Oh, masa panen kita ajuk itu astagfirullahaladzim. Itu kan itu. Ini kita mana? Gak biasanya lapar. Mana lapar besar? Iya. Aing dengen amun makin lapar itu pasti ada yang ngitungnya gua ambil tong lapar aing mau solusinya ayo terus yuk kan aing nang geus ayo kumaha pet geus lapar aing Kumaha lapar kene. kan aing nyaho solusinya ieu teh dikikeun geus lapar kan Hanteu. Bagusnya Bagus hasil apa semua. lepas nggak uap Astagfirullahaladzim. Ben. Sadar. Mata. non Nah, habutina di kieu. aing teh nyaho jelema ambil solusi tong lapar kieu cenah Tong lapar. mun bulan puasa kan lapar solusinya cenah kieu pen Mana teu nyaho bantuin ya weh Tunda lah ini. Ku ini jelaskan ya. Sampai tong salah paham. Udah. Ayo. Iya. Jadi aya hiji kisah. Tunda lah, aya hiji kisah. Baheula teh, bagina teh cara urang mah kalaparan. Nah, salah satu solusi ambe tong kalaparan teh beteng bagina teh perutna dikasih batu-batu kecil supaya menahan rasa lapar. Ente ieu teh kan keur puasa nya puasa itu kan menahan lapar dan minum serta hawa nafsu nya adabna lapar mah dibanding ngaji wae mah di ngaji di mushola Nanti sareng heula. Hayo Coba sareng heula ka ieu mah. hayo Minum gula. Aus. Minum gula. Jangan batal aja. Sebatanya? Teu dah. Panas tuh. Stres. Mana ganggu wae, Ben? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. main can sholat Can China gua beak sanana pareung. tayamum bae mana kan ngerti tentang tayamum. Emang gitu ah. Jadi pakai debu lah. Terus nya kawas wudu, cuman ya rada beda setik. Muka mareku ustad diajarkeun teh masalah tayamum lamun eueuh cai bisa pakai debu. Tuh, Oh, yang geus bareng bae. Masa bareng? ya amang di sholat nya ini mah kayak reka ditolak di teh Pak Ustad. Ting titah naon. Karena tayamum bae. Terus bejaan lamun anu ka dieu mun can sholat tayamum bae gitu. Dusu dua can. Acan nanti lampu. Geus tayamum bae dengan Bisa man? bisa kan jajan ku Ustad kemarin. Ayo, mana nong Bareng. gampang Ya deh. Berhubung kurang tebu atau mangki-mangki, ketipung bae sarua bae tengah tuduh mah. Yo. Iya,
Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Oh no! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, tak. Nah, eta beungeut diburasan. Kata ente suruh taruh. Iya, taruh. Allahu Akbar. Tayamum ku make tipu. Cek saha? Ya kan? Ya cek iya. Ben. Tayamum itu pakai debu suci kayak yang kotoran debu-debu yang nempel di di kaca, debu entong make tipu. Terus eta ka irung-irung. Ya Allah ya Robi. Tayamum mah cukup ya. Muka jeung tangan doang, tangan jeung muka. Hei, mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa Mudang Pak mah maca Quran mah baik Cok. Gersa deh darunya. Belum puasa mana maca Quran beureum itu bisa. Adi teh geus maca Quran, terus kasarean meureun urang teh nya diingkeun bae, geus kajengikeun sare. Kaji di teh. Da sare di bulan puasa kan nya ibadah lah. Komo ya geus capek kan. Oh, Sarena ge ibadah tuh di bulan puasa mah. Sekarang ngaji lah ya. siap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'atihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Shadaqallahul azim. Ya Allah. Weh, Cok. Weh. Bangun lah. Parah lu, bentar lagi maghrib, Cok. Bangun oi. Jangan tidur mulu, masa mah. Lu sih tadi tidur Gak dengerin si Pepin ngomong. Apaan? Tidurnya di bulan puasa itu dapat pahala. Tidurnya aja dapat pahala kalau bulan puasa. Udah mendingan tidur aja tidur. Bagus lah. Lagi tidur lah. 2,000 years later. Woi, udang Udang. Buka. Naon atuh buka? Adan subuh itu. Wah, subuh. Aing gila. Subuh. Buka oge acan urang teh subuh deui. Ustaznya. Beres lah. Gila, ajan subuh. Ajan buka. Lah, lalungo mah. Ramadan tiba, dunia asaro. Si Lonco kemana? Tinggal pisan. Jam 5:30 beli. Sedang dibuka itu. Ampun aing mah. Aduh, lapar. Jangan bulit ke. Sekian nama ulin gitu ya. Yang jam 4:30 benar sudah datang. Boleh bukaan kita nih. Aing geus lapar nanti nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Lila. Yo, geus aya ya gorengan. Berbuka puasa orang. Alhamdulillah. Ngadaguan nggak? Ngadaguan Adam sedang di. Boleh. Baik Romo. Alhamdulillah. Buka.
lah doa. Ada letak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tasbihu bika Amin. Berbuka dengan yang manis-manis. Hah? Iya. Iya. Minum heula. Ya, Ini gorengan mah teu amis. yang di sebagian berbuka teh dengan yang manis tadi kita. Yuk. Sok. Permen dok. Permenan gorengan aya permenan. Kapan berbuka dengan yang manis-manis? Ya, yuk. Jadi uing teh ieu teh tadi heula agama gorengan teh di permenan heula sampai amis. Tah? Ieu ge kapan aya permenan tuh? Di permenan gue. Kan sunnah teh berbuka dengan yang manis-manis, yang itu di permenan. Ieu kabeh permenan ieu gorengan. Ya heula. Emang aya cenah hadisna. Berbukalah dengan yang manis. Contoh kurma. Itu kan permenan gue ya iya. Manis. Ya tapi tong maksakeun masa permen jeung gorengan. Gimana? Gimana lah coba? Kumaha? Tolonglah. Kumaha tak? Tong gila. Ieu kan mubazir permen amis, ieu asin. Ieu mah lain berbuka dengan yang manis, berbuka dengan yang aduh. Nah, terpaksa. Ya kan kabeh permen. Kumaha tak? Enak juga lah. Kumaha? Ustaz tuh lain tat eta. Aing meuli 55.000 ih. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.